Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, nupang mulia-mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi dipihapekeun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kebagjaan dunia, kebagjaan akhirat, moal boa surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah eueuh salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina danget kiwari taya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Kitu pan perkara sana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kaungan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh nya, buuk panjang meusan diteuk-teuk. Curiwis meusan diperengkelkeun. Mun boga duit dikeul, teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan, ngarah naon tah? Ngarah ka tembong. Usaha ku lalaki. Ari geus ka tembong ngarah lalaki kabita, ari geus kabita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki kabita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia. Kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak we ku Kangjeng Nabi. Sabab para nabi umumna, Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awewe jeung lalaki, nu kaya jeung nu miskin, rakyat jeung pejabat, citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna negor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh di kieuna. Kusim kuring diwalem ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris cek nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryak aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi teh? Persis jelema cara urang. Ngan pedah bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan. Tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah dicitakna teh.
Nabi saeun kitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nu nanya. Nya moal buah nyitak mah ti baheula dugi ka ieu ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi tepak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina karena agama nu datang ti Allah teh teu pati resepeun. Mung we bosen. Akhirna mah tepi ka nyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaan kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat, alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya we pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyetak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Eusi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariah. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Ceuk pagojali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti soledat, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah teh. Kita pagojali anteng-antengan ngaji teh dek caritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta emut simkuringnya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai mani eueuh seubeuna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong nu mewah nyaritakeun salat, di saung nu pegek nyaritakeun salat. Na eueuh dicaritakeun kitu pokna. Usim kuring dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun eusining Al-Qur'an. Cenah atuh nyaritakeun we salat. Atuh cek sim kuring dek naon nyaritakeun nu sejen da salat ke pancan sararea lain. Urang ge karek kamari ieu diajarna. Pan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Derag-derag nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji di hareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh tong wakamulidasi ari can boga calana imadasi semetuur ngan ditaranjang pan tilu meureun nu rambayina disagedengeun eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikatna mah nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan mah salat mah geus teu aneh pagojali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salatna ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak kana salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok, kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah. Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adzan teh lambaina teh dugi ka garing.
siga bangsat diberi polisi di mana keur barang tuang teh diecageun tuang